Wah, ece ka ditu ka bumi mangga di tepungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Jali di Dongeng Sunda dalam kisah Ki Ahmad ditagih hutang bagian kedua. Yang dol Pak Jalit mawa wayang jek jek nong. Alah akang meni bangun bunga. Iya atuh sakali-kali we urang teh bunga. Kamari mah puguh meni asa mucuk nih. Mucuk kumaha Kang? Ieu perkara biru kieu. Kamari teh kapan ku akang teh dijorag tadi. Ontrog lamun cik si Sule mah datangan ka imahna. Tah akang teh memang mai majar mah lunas mah henteu tahu ge. Ngan jadi bunga teh nu biasa sentak senghor kamari mah nepi ka menta hampura tah kamari mah. Syukur atuh akang, sakali-kali mah nu kitu mah kudu dibetrik. Ulah galak-galak ting mah. Pan manehna lamun teu aya pisan ras-rasan ai ka batur teh, jol baledag we satarikna sangeunahna ai nyarita teh. Udah susah malih dihaja urang teh. Nya atuh pan urang teh susah malih meunang ngahaja geus papasten ti Gustina. Perkara hirup susah senang mah geus diatur ku nu kawasa. Lain nya wajahna ieu ditinggalkeun lah Kang teh. Ari kitu ka mana? Aya sugan we atuh piduiteun urang teh atuh ngukur-ngukur jalan nimu-nimu duit atuh sagede tikulan tuur mah dompet eusi duit unggul pan aya jang butuh urang. Di mana rek aya atuh Akang? Ieu mah sugan. Dari situ Ki Ahmad keluar dari rumah menemui sobatnya dulu waktu mereka masih pada bujangan dan sekarang sudah memiliki masing-masing keluarga. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ye. Araya. Saha itu nya? Saha eta? Kuring. Ahmad. Ahmad. Kadieu di jero di ieu. Geuning meuni nyorangan wae. Di jero tadi jero diuk dah. Dicai naon minum kopi naon susu. Aya matu naon we lah dari kopi diinum, susu diinum. Lamun cai herang kira-kira we dianyangan mah ku sohib nya cai herang deui. Dalin tabib. Silain banget. Aya kopi. Lain naon tara-tara ieu. Aya naon ieu, Pan? Ieu teh. Sugan gitu boga pagawean. Kuring teh puguh di lemur teh lila nganggur. Aduh, mending geus rudet ya. Mana hutang ka ditu ka dieu. Pangabutuh teu katutupan budak jang sakola jang sagala rupa. Aduh. Sarua perkara kasusah jeung kabingung mah loba baladna dah. Kami ge sarua man. Ika susah jeung kabingung mah ngan meureun bedana teh tarapati di pikiran jeung ulah di pikiran we da nu jadi bibit panyakit bibit berawit dina diri teh nyaeta tina masalah pikir kurang nyatu ge teh naon ari dipake puasa mah nya. Tapi lamun kurang nyatu kurang ku alatan boga panyakit nu ieu ulah dihakan ulah make uyah geunah barakakan kumaha ulah diuyahan. Tapi na kituna mah nya jelema beunghar mah sagala loba mobil imah gedung halus tapi barang dahar ge ka uyah-uyah ulah dihakan. Tah eta kitu. Batak urang teh loba syukur teh man, urang dibere sangsara, urang bacek paribasana peuteung selong jeung uyah
jeung asin kanaren alah deuleut nikmat ngalimet di lebok di saut heuh. Nya bener. Aya bener na eta teh. Daripada ayeuna tinggal itu haji ulah lucu segala loba kebon lega sawah wah di mana-mana punya sawah balongna duitna cenah miliaran rupiah kapan sakali mariksa adalah ke Singapura ratusan juta dan Nah gitu nama. Tapi da urang mah paling oge ieu cirah urang mah nih babadotan geus cager. Kakeureut saeutik raheut cukup urang mah. Upung purutan atau ku eta ge naon antanan. Urang mah gayam antanan tempelkeun garing. Isuk teh cager. Beda di jelema beunghar bade kakeureut saeutik eta mariksana teh deuleu. Ulu make naon cenah repano nu karitu kan make pupuk dipurulukan di tina kapsul segala rupa. Efek teh geus saminggu teh tuluy buruk deuleu. Nya gitu. Tapi nya alhamdulillah we urang mah dibere sehat nya ge teu boga duit. Sehat. Sehat teh mahal. Keur jelema nu aya mah. Dikerja mah nu balaksak mah. Sehat kadang-kadang mah teu dipalire kasehatan teh. Asa ieu naon sehat ieu. Tenang we ade keur urang oge sabab aya waktuna urang teh sehat aya dibere teu cager hirup teh. Bukan bae teu cager oge teu cager gering biasa mah lieu sirah nyeri huntu penyakit rakyat biasa teu naon. Ngan ieu walabah geus penyakit hate alah aur sok tuluy nyirorot kana awak teh sok tuluy begung orang kabong gitu tina pikir Eta kayak ieu teh kalau ngobrol we ngalor ngidul ieu teh ieu aya pigaweun eueuh kira-kira jang kuring isuk aya pigaweun mah loba pigaweun erek wae buburu kantong loba tu pos kantong erek buburu wae naon dina bangunan aya babaturan dina bangunan atuh cing atuh pernahkeun lah di mana we kuring mah da digawe mah da kana naon ge dipigawe nu penting mah aya pigaweunana kumaha ge ngabejaanana tuh geus kieu ayeuna mah ge isuk-isuk ka dieu nya bebeujeuh isuk-isuk keneh rebun-rebun geus di dieu pigaweun mah ke dikomunikasikeun dibejakeun nu penting mah bisa digawe boga hasil heujang sapoeun ayeuna pirah nya kalau duit keneh lin bubuh ieu teh eueuh jang udud-udud acan bubuh alah ieu teh dik istilah ieu tuh teh jang meuli bako tah rawatan aduh nuhun dik nu sagala dibantu pisan ieu teh ikeun bae mah jeung sadeui jeung babaturan keur aya di urang ti urang keur aya ti Ahmad da ti urang teh keur akang atuh keur sidik aya wae duit keur kuring pan geuning eueuh deui iraha rek mere keun bae ulah jadi pikiran jadi geuring ya nya nuhun atuh dik nya ditinggal heula sok ka mana teh ayeuna rek mulang we mun ka imah heula sesampainya di rumah Ahmad kaget karena di rumah sudah ada Birukiah yang sedang menagih. Alah Gusti ya Nyai si Ahmad di daguan ti tadi tuh muncul-muncul ka mana tuh Bibi abdi teu terang tadi teh nyebat nama da bade ka rencanganana init-initan kaditu ka dieu leuheung mun jadi hasil mah aya hasilna keur manehna ya
panginten eta oge milari aya hasil panginten atuh bibi da anjeunna ge aya saur bade nyaur sametan anu sakirangna teh nah sabaraha deui atuh sametan Kang Ahmad. Alah Nyai cicing awewe Mas ya. Ngejo mah ngejo we nu penting mah bisa ngejo. Marketing nanyakeun hutang salaki sabaraha mayar gitu. Sanes bade mayar abdi mah hoyong uning we sabaraha deui kitu sugan we atuh. Biasa diemutan. Alah ye teu kalis diemutan masalah utang piutang kudu di naon diusahakeun. Ari di pikiran wae mah ieu moal lunas nepi ka kieu mah oge. Aya nyamuhun atuh. Ai nepi ka kiamat oge aya diemutan unggul teh. Nya ieu mah sakali ngemutan, diemutan kumaha saena kumaha kedahna atuh langkah kedah kumaha supaya bisa mayar. Ngan pedah eta ieu henteu kalis ku dipikiran boga hutang mah kudu diusahakeun dibayar kumaha carana we eta mah nahakah menta nahakah usaha dagang segala rupa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tah geuning kabeneran si Ahmad. Pucuk dipinta ulam tiba model kieu teh. Aduh, geuning. Dirukiah saya di dieu. Ai mana we teh saha? Kumaha sia teh Ahmad? Ceu kieu abdi teh name kenging pada melante meureun enjing di abdi teh mulai damel sugan atuh sasih payun mah aya rezekina ku abdi diberesan da. Katun 300 deui ka mohon euceuk teh abdi teh sametan teh. 300 deui. Tangan iraha kira-kira bisa dibayar kumaha ye? Nya abdi teh nembe bade aya pidameulun enjing dipidamelna nya mudah-mudahan sasih payun mah atuh tos siap artos ku abdi sangakeun ka euceuk. Kitu we ayeuna mah ti abdi mah ulah sih kirang hapunten. Abdi deung ngupayakeun ngusahakeun usaha satekah pola supaya bisa nutupan nyukupan karena kekurangan abdi keur hirup sapopoe jeung nutupan sangkutan hutang piutang ka euceuk anu 300 deui nya insyaallah abdi ge nyiapkeun kanggo mayar ge ka ceuceuk na waktuna bakal datang nah sabulan mah insyaallah lah abdi teu pangandi ka euceuk ka ditu atanapi ceuceuk nu ka dieu teu sawios eta mah wana mah 30 poe we ti ayeuna. Heug si Ahmadnya ku ceuceuk di dagoan tempo sabulan ngan lamun dina sabulan teu bisa meresan eta hutang ieu hutang bakal naik jadi 500.000 daek sia nanggung resiko eta. Atuh ceuk nah tina 300 jadi 500 di mana? Mun dipake dagang leuheung, mun dipake usaha leuheung kapan kuring teu usaha. Ulah kitu ceuk. Ye. Kapan ulah urang teh ngaganakeun duit teh ngarenten teh teu meunang, teu dimeunangkeun ku agama ceuk. Alah urusan ting jeung agama. Urusan barang hakan mah anger we teu disiar ku sorangan merek ti mana. Astagfirullahaladzim. Geuneut ceuk, perkara hutang piutang abdi eta nu sasana ka euceuk dibayar engke ge. Pepeuje Ahmadnya. Pokona lamun bulan hareup si laing can bisa mayar hutang anu 300, maka eta hutang jadi 500 Ahmadnya. Ke heula atuh ceuk nah urusan kumaha? Yeuh. Ceuk sing karunya manya yen hutang 300 jadi 500 di mana? Dalin modal usaha mun dipake dagang leuheung. Kuring mapan usaha sakieu sing gede hampura atuh ceuk. Yeuh Ahmad. Ti heula euceuk geus sabaraha taun teu dibayar ditunggu pokona mah teu nyaho rek aya rek eueuh Ahmad bulan hareup kudu dibayar. Euceuk permisinya Ahmadnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam. Akhirnya pulang sudah diruqyah ke rumahnya. Ki Ahmad beserta istrinya melanjutkan cerita tadi. Demikian dulu cerita Ki Ahmad ditagih hutang bagian kedua. Nanti ke depan kita sambung lagi. Jangan lupa tonton terus, like, subscribe, komen juga di channel ini Ahmad Jali. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.